Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Puji urang panjatkeun kajat Allah Rabbul Izzati. Sholawat urang sanjungkeun kaharibaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in ila yaumil qiyamah. Nu mulya para kiai, para asatiz, para tokoh masyarakat, bil khusus ka kiai nupang kolot-kolotna nu geus parutih kabeh buukna, ti luhur datang ka handap termasuk nu tengah geus putih kabeh. Kiai Haji Supendi BF, Kiai pan eta BF sebabnya nama teu meunang aya rang daherang sok susuitan be. Tuh. Jelas kan? Teu nu mantak disebut BF. Wabil khusus pisan sohibul walimah Bapak Ubaidillah beserta istri Ibu Ina anu ayeuna rek ngalaksanakeun ibadah umroh. Mudah-mudahan disalametkeun di perjalananna, dilancarkeun sehingga bisa ibadah anu bener-bener ditarima ku Allah. Amin ya robbal. Ieu ibu-ibu orang kelampean calager. Katingali rarapi garilis eta asana make wadak ti asar keneh meureun. Ieu deuk nanya mun deuk sarejeng salaki sok dangdan ti lo. Ari deuk ka pasar beuh masyaallah medok jasa. Ari deuk ngahareupan salaki sakumaha momonon. Ulah nyalakeun andai kata salaki lajur resepna kata tanggana. Tuh, laju betul bae cenah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Aya jelema hirup tias sederhana jasa. Pagaweanangan hukur jadi satpam, satpam luar. Lah kadang-kadang mun bosna ingetin kabere duit, mun teu mah aya 2 bulan teu dibere-bere duit.
saya behirupna kadang-kadang kapanggih dahar kadang-kadang henteu susah tante eta aya we di dieu nu susahna tah sawaktu-waktu teu kapanggih dahar aya we Masya Allah susah tepuguh digerokeun ku bosna cak bosna teh ya sia daek teh berangkat ka Mekah Masya Allah nyana can ngajawab daek can ngajawab bentuk ku kagetna pingsan di hareupeun bosna pingsan ya Allah ya Rabbi asana lamun Haji Pendi bang geus teu hudang deui langsung diumumkeun Haji Pendi is dead. Ya Allah ya Rabb. Begitu nyana hudang deui teh atuh geus teu bisa ngomong luar biasa. Akhirna diurus, Masya Allah eta teh berangkat ka Mekah lain umroh munggah haji. Parah luar biasa. Tuh nasib ieu teh. Benar. Daek embung kanasibkeun ka Mekah daek ngan susah heula teu kapanggih dahar embung padahal mah di perusahaan eta teh aya anu geus jadi personalia aya anu geus jadi staf rada luhur gajina ge pohara luar biasa atuh hese jana can kanasibkeun ka Mekah atuh tetep be sanajan personaliana ari encan kanasibkeun mah teu ka Mekah satpam luar susah luar biasa ari kanasibkeun ka Mekah mah atuh berangkat ka Mekah tah mantakan ieu ka Mekah teh ima hajian wa ima umroh nasib kuku anu kuatna mah jelas tuh Haji Pendi ge pan ieu hayangna mah boga pamajikan teh geulis hayangna mah atuh ngan nasibna jeung nu goreng ngan atuh geus bae kudu ditarima Haji Pendi ja awakna ge teu kasep ieu aya anu henteu nasib mah tuh hese jelema ngaberangkatkeun umroh 10 aya bos ngaberangkatkeun umroh terus geus kabeh rapih luar biasa tinggal berangkat poean berangkat nu saurang eueuh disiaran kabeh keluarga ge teh nyaho be orenganan kabur ya Allah atuh katinggaleun geus bae berangkat orenganan embungeun sieun umroh sieun batur maharaya geus rapih kabeh nanaon Masya Allah teh be nu lain mah berangkat atuh nyana mah kabur teu berangkat berarti kan tuh kunaon eta teu nasib padahal tinggal berangkat doang ya Allah tah eta tateina salah guguru andahan ka Mama Pepen tah ieulah kabeh kakuatana nasib berangkat ibadah haji berangkat ibadah umroh ieu teh nasib kakuatana mantakan urang ngadoa deui mudah-mudahan urang kanasibkeun amin kanasibkeun amin kanasibkeun naon kawin deui ieu mah aki-aki oon teh kira-kira batur mah kanasibkeun umroh haji cenah mah andan kanasibkeun kawin deui ya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah lamun Haji Pendi kanasibkeun ka Mekah berangkat dek ditanya Haji Pendi ieu ka Mekah teh umroh tujuanna deuk naon heuy ibadah lah nyiaran naon nyiaran harim nyiaran awewe ceknya na urang Mesir malancung irungna teu beres ya Allah ya Rabbi
ka Mekah. Haji Pendi aya naon? Cak Haji Pendi teh pan geus dina doana ge lam akhruj asiron. Gusti kula teh berangkat ke Mekah teh lain kabur. Lain kabur. Ternyata kan ari Haji Pendi mah emang kaburnya mah ka Mekah, ngahindar nu nagih. Tah eta mah ka Mekah teh ngahindar nu nagih, lain ka sorga ngerebek di neraka. Nyelamatkan diri. Lam akhruj asiron. Gusti kula teh ka Mekah lain kabur Gusti, ieu teh yang dumadeus rek dedeketan ngadeketan Gusti, ngadeketan karidoan Gusti, hayang nyaran ridho Gusti. Tuh jelas Haji Pendi ya dek naon ka ditu umroh teh ya. Cak Haji Pendi kula mah hayang sohor di lembur teh bau hebatnya. Pepen mah berangkat deui umroh, hayang kasebut, hayang hebat, hayang gagah. Berangkat ke Mekah lain menang pahala, lain menang sorga. Hei, pae ngerebak di neraka. Teu mungkin. Lam akhruj batiron. Gusti kula teh ka Mekah lain endek nyombongkeun awak bahwa aing teh panghebatan di lembur, aing teh panggagahan, aing teh boga duit, mantakan aing berangkat terus be umroh, berangkat teh umroh hayang sohor luar biasa 1000 kali bulak balik ka Mekah paeh ngerebak di neraka bakalna. Jelas euy pen geus mulai. Ya Allah ya Rabbi, lain ria lam akhruj riyaan, lain sum'ah lam akhruj sum'atan. Naon anu disiaran? Bal kharajtu ittiqa asukhtika. Kawi teh ninggalkeun kampung halaman Gusti, kami teh ninggalkeun keluarga Gusti, kami teh ninggalkeun pagawean Gusti. Ieu teh eueuh anu disiaran hanya kusieun kana siksaan Gusti, wa tigoan bimardoti hayang menang karidoan Gusti. Tah ieu lah hiji tujuan orang umroh, tujuan orang tiah haji, ieu nyiaran ridho Allah subhanahu. Jelas pen euy osok salat tilok pen sekali-kali. Dur johor Haji Pendi salat johor, dur asar Haji Pendi salat asar, dur maghrib Haji Pendi salat maghrib. Ditanya, "Hey pen, kunaon eta salat?" Jatuh aing mah ilueuneun be. Blon teh ta. Euy. Tuh cak budak ge bloon. Gusti nu mantak kula salat johor, asar, maghrib, isya, subuh, ieu teh nyiaran karidoan Gusti. Eueuh nu disiaran iwarti nyiaran ridho Gusti. Tuh ka Mekah nyiaran ridho Gusti, salat nyiaran ridho Gusti, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas. Maka ketika orang teu mampu, teu boga atuh nyaran ridho teh teu kudu ka Mekah. Aya musola di sisieun imah hayuh urang eusian ta musola teh masya Allah, Allahu Akbar sholat. Sementara Haji Pendi mah boga duit ke Mekah hayang sohor paeh tek be nu di sisi imah manu di musola Allahu Akbar sholat ka sorga, Haji Pendi mah ka neraka. Mal mungkin dong. Jelas Kiai ya, pan ari ka Mekah mah neuleuh Baitullah, terus pan gede pahalana Baitullah teh neuleuh Baitullah. Atuh pan kami mah teu boga duit ieu teh, tapi hayang boga pahala seperti neuleuh Baitullah, babari luar biasa. Bu, euy tante
hayang teu boga pahala sarua jeung neuleuh Baitullah hayang teu mun hayang unggal poe neuleukeun salaki teu make calana ya bae tuh ya Allah ulah neuleuan HP besa popoe ongkoh dahar jeung salaki bareng ongkoh neuleuan HP be papindakeun eta geus HP-na tenden heula bila perlu bantingkeun bebe jaka salaki pangbelikeun deui blon deleukeun salaki teh ya cak kiai horenganan neuleuh wajah salaki teh sarua jeung nyeleuh Baitullah masyaallah dideleukeun karak sadar Gusti horeng salaki jore jasa ya Allah ya Rabbi atuh ulah boga pikiran kos gitu nikmati teh geus beug bayangkeun di Ka'bah Baitullah aya karidoan Allah Subhanahu wa ta'ala di wajah salaki ge aya karidoan Gusti Allah atuh geus teu kudu hese luar biasa tuh jelas Kiai pan ari di Baitullah mah aya Hajar Aswad terus pan urang nyium Hajar Aswad teh pan gede gajarana lain leutik-leutik pahala eta teh atuh teu kudu hese urang ge di wajah salaki sarua anggap aya Hajar Aswadan atuh naonna geus salaki teh keur diuk be celebak ku pamajikan di ih tak salaki pan teu puguh nyieun Hajar Aswad gede ngajaran ya Allah ya Rabbi cak salaki sial meureunanan aing dianggap hideung hartina urang hirup teh nyaran ridho Allah teu kudu sulit teu kudu sulit peng ka Mekah peng ka nun teu loba di sekitar urang teh ya ieu adalah jang mendulang karidoan Allah Subhanahu wa ta'ala tuh Masya Allah urang boga indung urang boga bapa Masya Allah ngurusan indung urang teh eta dirinya aya karidoan Gusti dek berangkat umroh Haji Pendi bebeja ka indung nama aya naon pen doakeun nya mak kula dek umroh oh irah minggu hareup insyaallah ieu meminta izin ka emak kumaha mangijinan teu cai ngatuh ngijinan jasa luar biasa doakeun nya mah kumaha didoakeun tuh masyaallah ngeunah luar biasa tapi lamun ma kumaha lamun kula teu umroh ulah sia ji atuh pan mah ieu teh geus kumaha geus ieu teh geus daftar jeung geus setor kabeh cak emak ulah maksa we berangkat eta teh setiap lengkah lain menang ganjaran menang siksaan bakal kunaon atuh pan eueuh ridho mah tuh Masya Allah nyiaran ridho teh teu kudu ampleng-amplengan hese tah ka emak urang teh menta ridona menta doana jeung sajabana ketika teh emak ngaridoan karak urang berangkat set Masya Allah mingping luar biasa geus nikmat jelas mantakan teu kudu hese urang teh hayang ka sorga Allah Subhanahu wa ta'ala tuh geus be pokona mah urang teh ieu di imah geus asa di Mekah bae diuk be Masya Allah neuleuh ka salaki asa neuleuh Ka'bah dicium salaki anggap be nyium Hajar Aswad teu be diuk be geus asa di Mekah be terus ngomong teh sapopoe teh aing mah di Mekah ieu kuari ke di Mekah aing mah kuari ke di Mekah wah eta kudu dibawa ka Grogol edan berarti ya Allah nyiaran ridho Allah Subhanahu wa ta'ala
mantakan geus be motifna hiji lain bangga deka Mekah teh motifna hiji teh ya awas ngade lain urang teh hayang pamer hiji be nyiaran ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika urang ke Mekah nyiaran ridho Allah urang salat nyiaran ridho Allah pamajikan bakti ka salaki nyiaran ridho Allah salakina teh selalu mere napakah ka pamajikan nyiaran ridho Allah. Atau ketika urang teh be maot nu ka Mekah nu teu ka Mekah bakalna dibere sorga ku Allah. Alhamdulillah jelas ya Allah ya Rabb. Tuh salaki boga duit bere pamajikan ye nya mah neng ye napakah tah 100.000 sapoe tuh. Geus ketika salaki hayang teh ya ketika salaki hayang tual toel cukal cekel cubak eta naon leungeun kikieu naon maksudna S2 naon S2 astagfirullahaladzim ya aki-aki paseh jasa nyebut susu nanti kira-kira ya Allah ulah dianggap leutik pahala urang mere duit ka pamajikan teh ya sarua kejeng urang duit teh dipake setor umroh duit dipake setor haji duit dipake jihad li'ila'i kalimatillah ketika ke urang tah dibikeun ka pamajikan masya Allah lain leutik pahala kunaon haji pendi mah pelit jasa ka pamajikan euy beha kudu ngora deui. Mantakan lamun aya salaki pelit jasa kos Haji Pendi maningan kubur asupkeun ka sumur parem. Ya Allah ya Rabbi. Gede gancara. Tuh. Saking ku gede na gancaran pahala luar biasa mun salaki teu mere duit teu mere napakah kemudian hayang pamajikan teh embung nolak sak bete doraka. Iya tuh hari pelit. Segala bakeke ayo masya Allah salaki hayang cak pamajikan teh maafnya kula ayeuna mah kakak ieu teh make calana ge 3 lapis pan poharamat moal bisa kabuka kakak kecuali cepet dulu tak kudu gitu ieu teh masya Allah. Tuh kan mantap luar biasa bunga luar biasa tek dibere 100.000 bebas dekuku bage komo lamun 200.000 mah teu make calana teman tuh nyaran ridho Allah teu kudu hese mentakan teu kudu sedih urang teh ayo be bersyukur atas kanikmatan ti Allah subhanahu wa ta'ala syukuran karena kenikmatan yuk kurang teh terus be intina motifna hiji ridho Allah boga duit teh Gusti urang ngomong itu Gusti ieu kula boga duit 50 juta Gusti ieu lamun kukula diberangkat pake berangkat umroh ieu musola teu anggeus lamun kukula dipake ngabangun musola kula teu bisa berangkat umroh tah Gusti ieu nu nyieun Gusti ridho teh nu mana Gusti geus urang teh sup ka jero kamar salat istikharah sholli sunnatal istikharah rakaatain Allahu akbar tek meminta petunjuk ieu si duit nu 50 juta apa maningan dipake berangkat umroh apa maningan pake nyieun musola engke tek be aya alamat tes be geus musola ulah umroh ulah kawin deui bloon syaiton tama ya Allah ya Rabbi kayak bakal aya alamat kenceng hate teh hayang umroh oh berarti ieu teh duit bagusan keneh dipake umroh kenceng jasa eta teh dipake nyieun musola oh berarti bagusan keneh pake nyieun musola oh ieu mah duit aya Kiai dang umroh aya kajang musola aya atuh cakep luar biasa
Masya Allah tah ialah orang hirup teh siaran ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dek berangkat aya yatim cerik beduh geus teu dahar-dahar paringana tuh ku urang renungkeun ieu duit Gusti bagusan keneh kula umroh tapi aya tatangga kula yatim ieu teu dahar. Apakah maning dibikeun ka nyana be ngan teu bisa umroh? Apakah maningan umroh kajeun yatim telantar ge? Tah eta teh terus kurang renungkeun duit teh kamanakeun lantaran jang nyian ridho Allah Subhanahu wa taala. Barang dideuleu horeng emana beuh herang keneh. Guys, Ari Haji Pendi mah lain mikiran yatim, mana yatim normal, abnormal Masya Allah taya hartina hiji motif nak tia urang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta ieu tuan ieu teh sohibul walimah Bapak Ubaidillah Ibu Ina nu mantak ngondang kata tangga aya riungan dek ngomongkeun bahwa ieu teh menta doana kami rek berangkat umroh nyiaran ridho Gusti pangdoakeun tageus urang nu ngadaroana ge di dieu insyaallah meunang ganjaran amin. Bahwa ieu teh umroh lain hayang sok-sokan hayang lain hebat kasebut hebat lain hayang buh pohara henteu hiji be nyiaran ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk urang kolkolasi kahirupan urang teh nyiaran ridho Allah teu kudu urang maksa-maksakeun ka mamana teu kudu teu ternyata di sekeliling keluarga urang bege loba jasa piridoeun. Jelas boga emak yuk urusan emak urang leuwih-leuwih ti ganjaran ka Mekah. Urusan emak urang leuwih-leuwih ti ganjaran jihad perang kecuali kolotna kos Haji Pendi geus tah mah balangkeun ka buaya tah mah pan kiai nu mantak kukula di babao ge deuk diwakafkeun ka urang dieu ji dek ditanya kukula ya ibu-ibu di dia ayawan udah ka Haji Pendi eta naon kuda kodok gitu ya Allah ya Rabbi 2000 lecak 2000 lagi Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi kan orang teh rindu ka Ka'bah Baitullah lantaran Ka'bah Baitullah ta inna awwala baiti wudi alinasi lalladzi bibakkata rindu ka Baitullah. Baitullah teh adalah hiji bangunan paling pertama anu ku Allah diayakeun di muka bumi. Bangunan paling terkuno luar biasa. Sejarah para anbiya wal mursalin dimulai Nabi Allah Adam sampai Nabi terakhir junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eueuh nu henteu berkunjung ka Baitullah kabeh ka Ka'bah Baitullah dinyalah gudangna rahmat Allah saking kupohara gudangna rahmat Allah sehingga Baitullah disebut rumah Allah Subhanahu artina rumah tempat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Gusti kula rindu luar biasa ridho Gusti teh loba di dieu aya salat eta teh jang nyaar ridho Gusti heueuh Gusti aya yatim eta teh jang nyaar ridho Gusti heueuh Gusti bakti kanu jadi indung bapa eta teh jang nyaar ridho Gusti loba. Tapi kerinduan ka Ka'bah Baitullah anu didinyalah tempat rahmat Gusti anu sangat luar biasa. Maka kami rindu ka Ka'bah Baitullah. Urang ngadoa tek be ieu luar biasa bagus. Mantakan mun ditanya saha anu embung ka Mekah moal aya pasti rindu kabeh. Tuh mun ditanya ya urang kelampean di dieu hayang embung ka Mekah. Mudah-mudahan be kanasibkeun kabeh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eueuh deui yuk urang supaya kanasibkeun
urang lobakeun maca sholawat ka junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat naon Kiai? Bagus sholawat nu mana bae ge geus nya nu paling terutama mah sholawat Ibrahim nu biasa dibaca dina urang salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wiridkeun sholawat Ibrahim saloba-lobana soboroha Kiai ieu hayang jasa ke Mekah ulah kurang macana 4.444 kira-kira loba teh pancen hayang ke Mekah kaburu kikituan naon kieu maksudnya ayo beli heula make bilangan 4.444 dek sapoe tah dek saminggu tah dek setengah bulan tah dek sabulan tah ayo be urang maca seuna nyampe bilangan 4.444 misalnya poe ieu maca salawat menang 20 isukna menang 30 berarti kan geus 50 kan terus be alhamdulillah 3 bulan 3 poe 3 jam kakarak anggeus misalnya masalah kayak kadituna tinggal dawam urang maca sholawat dek sakali tah dek 3 kali tah 5 kali tah nya ieu urang teh ya supaya kanasibkeun ka Mekah amin ya rabbal alamin geus kukula diijazahkeun ka dieu ka urang kelampean sholawat Ibrahim ajaztukum alhamdulillahirabbil alamin carana seperti itunya komo ieu Ubaidillah ina nu berangkat ke Mekah beli di ditu melalui bilangan-bilangan tersebutnya urang teh deuk maca sholawat nu pendek be Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta beuli salama di Mekah salama di Madinah mungpung di enggona sholawat istighosah assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari ambi zatillah hayuh saloba-lobana geus kula eta teh amanah ka Ubaidillah ka ina geus ulah loba nu dibaca iwalti sholawat ka junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di Mekah maupun di Madinah karena umroh mah waktuna sangat sempit sekali karak ge urang teh endek adaptasi dek betah geus berangkat deui terus benya kabeh naon besena jadi ibadah urang pun di dieu insyaallah ku ngadoakeun ieu teh ya insyaallah boga pahala sarua jeung umroh amin ya rabbal alamin mudah-mudahan ieu teh ya Ubaidillah ieu jeung sakabeh rombonganana ieu aya dina kasalamatan aya dina lungsur langsar di pada getol ibadahna menang ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin tak urang ku sakieu doang insyaallah menang pahala umroh tuh untung teh untung geus mantakan hayang boga pahala umroh geus beunang ngariung be kan duduk umroh. Woi, ka mana sia? Deuk ngadoakeun umroh. Saya bepan siapan rajin amat meunang pahala umroh. Terus be berkat ditaki-aki ya bae. Ya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah tayeunya je ujung-ujung nama urang bakal maot tayelah seperti almarhum bapakna daripada Ubaidillah Haji Sarbinya Rasbi Haji Rasbi ya teh Haji Rasbi Masya Allah sering kayak mah kula terus sering ngobrol akrab jasa ke jeung almarhum urang doakeun almarhum mudah-mudahan dihampura dosana caang di jero kuburanana lega di jero kuburanana aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala ieu teh aslina sabenerna kula teh acara di dieu teh malam Senin aslina geus ngomong beta almarhum ieu teh hayang dahar bareng jeung kaula
ai praktek Allah kita nakdirkeun malam Jumat teh mautnya terus jadi nu mantak dipajukeun ka dieu anggaplah di samping ayeuna teh walimatu safar hitung-hitung malam ka-7na walaupun ku hari ka-8 mantakan yuk urang dorong doa Bapak Haji Rasbi nya mudah-mudahan sakali deui dihampura dosana caang di jero kuburanana lega di jero kuburanana kadedelekeun be kula minggu memehnya wafat ya ieu aya ngaji teh ya dihareupeun terus be bareng kamari ngobrol orenganan hayang dahar bareng jeung kula Masya Allah tapi iyalah Allah nakdirkeun nyana dina Jumat teh aya terus mantakan sanajan geus teu aya tetep be ruh nama aya keneh nya ruh nama aya keneh urang ge sarua bakalna seperti almarhum antum lana salapun nahnu lakum alaikum tabaun wa inna insyaallahu taala bikum lahikun cak haji pendi teh kieu ye antum lana salap duh Haji Rasbi anjeun teh geus ninggalkeun kaula nahnu alaikum taba kaula ke bakalna sarua deui deuk nuturkeun ilu paeh bakalna cak haji pendi ye ih atuh deuk kayak lagu mah atuh tetep bengke tuh cak Haji Rasbi teh heugerapen kadi-kadi ngeunaheun jasa di dieu ye di kuburan tuh ngeunaheun jasa daek embung ji ya Allah sakit tuh diomongkeun ngeunaheun jasa engke heula tuh Masya Allah cita-citana bagus luar biasa hayang nyeun mushola almarhum teh ya cita-citana bagus ya teh ya hayang terus ngaji jeung sajabana tah insyaallah sanajan can kalaksanakeun ku boga cita-cita eta ku Allah dibere pahala amin ya rabbal alaminnya dicukupkeun sakieu mau izoh ti kaula mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan aya barokahna bibarakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ulah poho kos ka ibu-ibu tadi ternyatanya jeung salaki eta pahalana loba sarua ke jeung umroh neuleuh wajah salaki sarua ke jeung neuleuh Baitullah nyium ka salaki sarua jeung nyium Hajar Aswad mantakan geus kuari mah datang ka imah salaki galemohan bae ku ibunya amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdinas siratal mustaqim Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.